Ah, wayahna urang euy. Telat. Ditelepon nanti tadi karek kurung hul. Aya perlu heula bah euy tas ngantor pamajikan nyokot beas di desa. Kumaha ieu jadina? Wani sabarahan benerna. Abah nu pokona kudu sabaraha ieu. Ya, nya urang mah bae sesuai omongan kamari geus bae 4,5 lah. Itulah 4,5 teuing bah. Geus lah 4 juta kurang di kesan. 4 ka duit bah. Batur ge geus aya nawar 42 teh dibikeun ku aing Nur. 42 sote kana huntu eta mah urang mah 4 juta teh kana duit bah. Serius. Moal lah 4 juta mah aing mah. Wayana Nur moal. Piraku atuh bah? Moal. Moal turun pisan ya teh. Moal mun 4,5 mah bae ku aing dijual. Atuh urang teh pan duitna 4,5 pisan ye. Pas-pasan geus kurangan atuh. Saeutik mah jeung meuli bensin uing. Geus 4-4 tah lah bae. Geus keun wae 4-4 mah. Tah ya. Hitung heulanya bah uing kacai heulanya. Hayang modal sekuat euy. Buru. Heeh nya di mana wesetna bah? Heeh. Ditulin. Wese. Ah, di beladinya tuh. Nya. Heeh. Ya. Kan biasa di ajaran heula. Oh, nya sok. Sok, dicobian dulu mah sok we. Wah, ada motor menaheun atuh ieu mah. Halo, jauh kacai teh botah ieu mah jaman nanjak. Lilala teuing set atuh Nur. Heula ieu motor ka manakeun bah? Kan ke diajaran ku babaturan maneh dieu, dicobaan heula cenah. Babaturan nu mana? Eta nu bareng jeung maneh tadi. Nah, ada aing sorangan ka dieu ge. Soalnya ku bapak sia teh tadi dongkap teh duaan ai maneh. Nya udah teu wau aing mah eta mah sugan teh dulur Abah. Hah? Teu wau. Anu balik. Serius teu apa-apa acan urang mah. Aing geus eta saha bieu? Yeh. Aing sugan teh ku Abah diajak ngobrol teh sugan teh dulur Abah. Didalin neuleuan motor kitu sugan aing mah babaturan di dinya eta teh. Justru eta urang oge sugan teh dulur Abah. Sugan aing mah eta teh nu ek meulina dibawa ku maneh. Ieu mah aing mah teu nyaho naon dibayar geus. Eta barang ieu babaturan ieu naon ka dieu datang mah jeung maneh bareng. Ulah kitu bah, ulah permainan ka aing pasti ini permainan Abahnya. Teu bisa kitu. Sok. Ieu maneh bener mah kantor polisi bawa ka dieu sok benerkeun. Aing membuktina aya tah mun aya CCTV mah haja ka leuweuh. Tah, maneh bareng ka dieu duaan. Aing salah kumaha? Cobian heula nya. Da nyahona ge aing maneh bareng jeung eta jeung jelema eta. Teu bisa kitu bah. Bisa we Abah. Janjian tadi jeung jalan tadi. Goblok bisa oge. Arek ge aing tah nu nuntut maneh. Maneh kieu ke anjing ditu di jauh mah buat teuing. Maneh anjing kong kalingkong. Duit aing minta dibalikeun deui ka maneh. Kumaha tuh aing? Aduh eta tuh aing bah ka dieu keun bah. Siapa ka budak SD nipu ka aing meureun sorry ya. Sorry kumaha bah duit aing sakituna bah. Fakta, this is fakta anjing ngaguguk maneh duaan ka dieu teh duaan lain sorangan. Ayeuna teh di aku eta teuing satu awuh. Sorry ya, ek nipu ka aing. Nipu kumaha bah pan duit aing geus ka Abah keun kumaha atuh ieu? Motor geus dibeuli duit geus dibikeun ku maneh. Tah bieu dibawa dipake ku babaturan maneh da barang jeung maneh. Ek maneh teu ngaku teu wauh ek naon ge eta mah teu urusan aing mah. Ieu faktana maneh babarengan ka dieu. Duh, aing kumaha tuh bah? Kumaha aing ieu? Sia, hayang bener-bener teuing mah ku aing kantor polisi ditelepon tah ka dieu. Sok. Maneh urusan jeung polisi maneh kumaha sok? Mimpi naon teuing aing goblok, teuing sapenting. Gas cicing. Aing ulah teuing ditelepon ku aing geus susulan jalan mana sugan aya. Nya geus ai moal teuing telepon mah. Aing